narima abdi nikah ka putri Bapak Utari Nur Samsiah binti Dadan Jailani ku mangrupi emas 20 gram bayar kontan. Tahan bentar. 1, 2. Sun pipi sekali ya. Sun pipi nggak apa-apa. Sun pipinya. Kali selamat yang kembali buat Anda. Cantik makin cantik, yang ganteng makin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Agus Baraya, selamat pagi. Mudah-mudahan para sahabat diberi kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang barokah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya udah ada di kampung Cinangsi. Saya akan ngevlog suatu acara pernikahan saudara Utari Nur Samsiah, putri bungsu Bapak Endang Kecep Rijal Hairuluddin putra pertama. Jajak pengantin disambut sama lengser. Ini lengsernya pakai anak kecil, biasanya kan para dewasa, ini mah anak kecil. Kita lihat. Sejak gambarkeun bewara sakuna balarea unsa jatuh jam belakang tentang itu ngalut ngalapring jeung cara mekeun rapi kenapa gugur payung gerak gugur payung gerak gugur payung gerak. Oh, maafkan pengantin ini. Kumis bapak diusap mata pantes jeung kaosna saatus buah apa
Mantap, siap-siap. Bayar. Angga sungkem ka apa? Ibu Ramanat ya salaman mga majang. Mga digana ibu mama kalau bapak mama kali ini takut mama apa panggil kita majang teras. Sekali lagi insyaallah kalau dijeng sumpingkeun lima ka rombongan kapingah dina wangkit ayeuna Bapak Endang Jailani sinaran Ibu Dede Tarsiah Daras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyehatkeun ibu bapak manjangkeun yuswana seueur rezeki anu barokah. Kapayunan Bapak Herman sinaran Ibu Ade Nurlela ngawilujeng sumpingkeun di Kampung Cinangsi. Insyaallah saur kabar ieu teh sasuhunan sadesa. Alhamdulillah ngawilujeng sumpingkeun biasa rawuh dina wangkit ayeuna dina enjing ayeuna moga-moga ibu bapak dipaparin kasehatan tur kalancaran sanes kanten pamaksada. Kapayunan alimin ulama anu rawuh dina wangkit ayeuna anu tetap dina misi-misina baligu ani walau aya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala majangkeun yuswa aranjeunna seueur rezeki anu barokah pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kapayunan Bapak miwah Ibu sadaya anu rawuh dina wangkit ayeuna sateacana dipedar sanes hanten acara dina wangkit ayeuna dina dinten Ahad kaping 17 September 2023 insyaallah orang sadaya baris nyakseni dua insan hamba Allah nuwastana Utari Nur Samsiah putri bungsu di Bapak Endang baris ngadahuk Kacep Rijal Khairuddin putra kahiji di Bapak Herman. Moga-moga satosna laki rabi satos ijab kabul pangdorong doa ti sadayana mudah-mudahan dua insan hamba Allah ieu dina rumah tangga sing jantan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Hadirin Bapak meh Ibu sadaya satacana hapunten kasuhun salam pangwano ka wargi sadayana dulur-dulur abdi nu kumpul ngariung dina wangkit ayeuna bilih sareretan teu asing ieu teh aya anu katalian duduluran aya oge anu sok selalu stay di TPRI Jawa Barat lajengan setiap dinten Ahad jam 4 sonten insyaallah warga Cibunar lamun TV nangis digital bakal panggih nahan urang dieu mah nyebatna Deni aya oge nyebat Ayah Ridho mangka upami di TPRI Ridho disebatna teh mohon rada gaul lajengan beureun pedah ting dibayar meureun kitu. Hadirin Bapak Ibu sadaya atuh paiten hapunten sim kuring ngadeg dina wangkit ayeuna teh janten pangjejer acara kali dugi ka akhir. Mangga urang sami wae buka acara dina wangkit ayeuna ila hadiri waktu daya sunda kreasi Dipendor Ayu Ediga. Wih, cantik banget. Bisa aja anak kecil juga. Boleh Jangan dijawab ini aula nikahkeun anjeun ka anak tegas aula anu namina Utari Nur Samsiah kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 20 gram dibayar kontan. Tarima abdi nikah ka putri Bapak Utari Nur Samsiah binti Dadan Jailani kumang rupi emas 20 gram bayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barakallahu li wa lakum, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ila Allahi turja'ul umur. Subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka faqina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakati umur kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lancar dirinya di sisi apa itu di sisi apa terus mama iya teh hidung kita iya teh mama kita ulang sawah buka-buka hidung hidup terus berjuang banjir banjir dalam barang yang ngalahirkan hidup tak lampu kekerasan waktu jaluk-jaluk oh iya poin hatinya tinangkos diri kamu korban dosa tapi dari mama kasep gelis sok lemas lah mengadang keterangan ridho Allahi ridho walidai ridho Gusti Allah menghukuman karena keridoan si putih enggal naluh karena panggolan mamah gelis kasep tinggal sungkem ka mama penta panghampuranna ayeuna kene mama hapunten sabudaya kelepatan diri mama tinangtos abdi lamun dosa ka mama doakeun abdi doa rek diajarakeun abdi nungkeun bimbingan ti mama mama sing sehat mama sing panjang yuswa mangga dipeluk mama kasep gelis dipeluk mama atos neng ngadeg ayeuna ngadeg payunan bapa paling bieu neng panasan lamun hujan kahujanan sakapun mah sok lapar patuanganana ngabela jadi anak jeung keluarga gelis tinangtos diri lamun dosa ka bapa enggal nyamu kana panggolan bapa sungkem ka apa ayeuna kene penta panghampuranna bapa hapunten sabeleh kelopatan diri abdi tinangtos diri bisa dosa jeung dosa ka bapa abdi terang abdi paham perjuangan bapak satu maha pilawatan menjadi anak yang keluarga hapunten abdi doakeun
Ampun abdi syuting kali geuikeun abdi diri sareng dina ajaran agama jeung perintah Rasul. Mangga neng dipeluk apa atas dipeluk apa. Atas gelis ngadat mangga neng ngadat sekedar ada mama abdi mah ridho ngomong diangkat nginan ku mama abdi teu ikhlas angkat abdi putra mama abdi ngantos diuruk mama bimbing abdi doa geuikeun abdi ajarkeun abdi kumaha rumah tangga nu dicontoh ku baginda Rasul doakeun abdi doa atas kada gelis berang kasep gelis anak Bapak mah wasiat ayeuna kene sabab umur mah teu apal Bapak mah teh disumping pageto ninggalkeun ieu alam dunya tupeukeun teh ayeuna kene keur asep jeung ulah pasea perkara dunya nu bakal ditinggalkeun ulah pasea perkara dunya nu leutik sini geuing perkara salatnya teh di bapak ulah tinggalin salat berang kasep geulis anak bapak mangga dipeluk apa kasep atos alhamdulillah. Agak jauhan teh dikit teh. Kata yang agak jauhan dikit. Nah, sip. Yuk, Mas, lihat sini. 1, 2. Masih ulang. Yuk, sip. 1, 2. Sip. 1, 2. Foto dulu. Dulu kok, selfie bentar. Anak-anak turun dulu sini. Ampun parang ka Gusti nu maha suci. Amin. Ampun parang ka Gusti nu maha suci. Pangjiat pangraksa para abdi seni sejak ngaguar larakan tipis waris ini aki bidadar pada gulungan siap ngomong bulung jalan rahayu ngembat jalan narawi bulung jalan rahayu ngembat jalan narawi awalnya kekurasa masken asli lahir batin di patriku akan nikah tentrem asli laki rapi. Asik,
Sip, tegak. Pandang senyum, lempar senyum. Yuk, masih. 1, 2. Yuk, sip. Tinggal ke kanan yang dikit. Yuk, tahan bentar. 1, 2. Sun pipi sekali ya, sun pipi nggak apa-apa, sun pipinya. Lalu selamat pagi dan yang kembali buat anda ya. Kembali yang cantik makin cantik, yang ganteng makin ganteng, berkata di tangan saja di Ayu Wedigari bekerja sama dengan kami di sini bareng Ayu Tia. Oke, masih menunggu juga nih, masih dari keluarga besar